sarua teh besti lamun di imah geus teu geunah cicing sok ngeser-ngeser posisi sagala dieserkeun. Tim miti kasur lomari dieserkeun, aya karpet dileledkeun. Kasur oge di kamar geus sabaraha kali ngagilirkeun. Pan kulantaran imah teh sakieu ayana, sakieu isina, sakieu heurina, jadi lamun teu dibetah-betah ku urang rek usaha deui kitu besti. Alhamdulillah we sakieu oge masih kene bisa sare geunah, teu kahujanan, teu kapanasannya. Karunya mah anu kamari kabanjiran geuningan besti, imah tetepkeun ka ngagaleuleung parali. Mata Allah mah teu heseun nya besti rek ngeuweuhkeun dunya, rek ngaayakeun dunya oge. Urang mah ieu nama iwal ti kudu bersyukur, rek aya rek eueuh ge bersyukur we besti. Siga ieu budak menang MBG budak bersyukur we menang MBG 2 poeun ieu Jumaah jeung Sabtunan we cenah ieu teh tuh aya sandwich, cenah aya cau, aya jeruk, aya susu. Bari jeung budak mah teu beukieun anger we ku urang di daharna teh. Ieu teh bari jeung ngagodogkeun hayam besti rek balotram isu. Bari nuan hayam ieu teh rek ngadonan cilok besti. Tapi hoream ieu teh rek digodogkeun heula teh rek diabruskeun we langsung caina kana tarigu cik nyobaan di kieu alus moal engke lamun alus rek ditutorkeun nya besti. Ari takarana mah anger ieu teh tadi teh aci saparapat tarigu saparapat caina 3 gelas. Dan beda-beda cara teu dipasak heula tariguna ieu mah langsung dibruskeun ku cai panas. Cik hasil jeung teksturna bakal sarua moal. Ari kurarasaan mah ieu teh adonanna mah sarua besti. Alus palaleungkeur tuh geuningan. Tah kulantaran loba nu nanyakeun cenah lamun langsung diseupan bisa teu? Ayeuna urang cobaan langsung diseupannya teu dikulub heula. Ari nyeupanna mah sakedeung kur 10 menit ieu teh besti ngan kulantaran diseupan patumpuk-tumpuk jadi teh pararejet nu dihandapna teh. Lamun ngasakana mah mending dikulub ceuk abi mah besti lamun diseupan mah langsung kieu jadi nararempel.